wabarakatuh. Wilujeng enjing warga Bandung, sampurasun, patepang deui sareng simkuring Saski Kamila. Dina Liputan Bandung, Bandung News. Warga Kompleks Sukamena Indah, Blok Hiji, Nomor 61, RT Genep, RW 4, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Kulon, kaget ku kapanggihna rangka manusia nalika calik dina kursi imah rumah kosong dina Salasa 14 Januari 2020. Rangka manusia munggaran kapanggih ku Suherman anu diarah ku juragan imah anu nami Johan. Polisi anu nampi laporan panemuan rangka manusia langsung angkat ke tempat kejadian perkara. Nalika dipanggihan, kaayaan rangka manusia anu katinggalian masih make jas hujan biru. Jeung posisina calik dina kursi. Polisi parantos nyandak tangkorak ke rumah sakit Sartika Asih pikeun pameriksaan otopsi. Ieu kronologi anu lengkap. Komisaris Hubungan Polda Jawa Barat Komisaris Senior Pol Sabtono Erlangga ngungkapkeun karangka manusia munggaran di pendapat ku Suherman anu diarah ku tuan rumah anu nami Johan. Erlangga nyarios yen kapanggihna tulang manusia dimimitian nalika saksi disuruh ku juragan ngadalikeun sareng ngabersihan pekarangan. Nalika dugi ka imah sakitar pukul 1 wancit tuhun, saksi ningali yen padang rumput hejo parantos dipotong. Parantos ditangkem kalayan pangkal sampeh sagelah jendela puyunan imah bubar sareng pantos sisi imah dina kaayaan terbuka anu biasana ditutup dikunci. Teras saksina asup ke ruang tamu langsung kaget mendakan dina kursi sofa disangka janten kerangka manusia. Saur Erlangga dina pesen pondok Narebo 15 Januari 2020. Ningali ayana rangka manusia dina sofa, anjeunna nuluykeun saksi teras nyaritakeun papanggihanana kanu gaduh bumi. Kenginkeun laporan hasil papanggihan, anjeunna teras pariksa imahna sareng ngalaporkeun ka Kapala RW sareng polisi lokal. Kengenkeun laporan, polisi teras ngalakukeun pamandangan kejahatan. Langkah eta sakaligus nutupan acara liputan Warta Bandung. Patepang sanes teu wirang, pamisah sanes teu sono, simkuring Saski pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.